Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira wa atqana ma syara'ahu wa sana'ahu hikmatan wa tadbira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الخلق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Hadirin sidang Jumaah rahimakumullah, langkung tipayun khatib ngajak kasadayana jamaah, khususna kadiri pribados, kangge senantiasa berupaya ningkatkeun keimanan sareng katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Takwa kalawan makna anu saleresna nyaeta bimtisali awamirillah wajtinabin nawahih, ngalaksanakeun sadayana parentahna sarta nepihan kana sagala rupi anu dilarangna. Muji syukur urang ka Gusti Nu Maha Suci. Alhamdulillah, urang sadayana dina danget ieu parantos didugikeun deui kana sasih Rabiul Akhir, atanapi anu dikenal kalawan sebutan sasih silih mulut, di mana dina ieu sasih masih karaos ku urang sadayana suasana memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kukituna hayu urang jadikeun momentum ieu sasih kangge bener-bener kembali kana naon anu parantos diwasiatkeun ku Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnata nabiyyi. Saur Kangjeng Rasul, kaula geus ninggalkeun dua perkara, lamun aranjeun berpegang teguh kana eta dua perkara, maka pasti aranjeun moal sesat. Anu dua eta nyaeta kitab Allah jeung sunnah Nabi. Dengan demikian insya Allah agama Islam bakal lestari tur dominan, kuat sarta salamina nanjeur di permukaan bumi sesuai sareng naon anu parantos dicandak ku Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Numawi ieu sasih utamina sasih Rabiul Awal selalu disambut serta diperingati ku sakumna umat Islam. Maksudna henteu aya sanes di samping ta'ziman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oge terutami supaya urang sadayana umat Islam teguh pengku nyicingan dina eta agama serta terus mempertahankeunana, karena memang bulan Rabiul Awal anu parantos kalangkung bertepatan sareng hari dilahirkeunana Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai satu sarana bagi kaum muslimin kangge mengungkap tarikh atanapi sejarah dikawit lahir, perjuangan, serta wafatna
Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu sadayana terbukti kalawan ngayakeun peringatan Maulid Nabi. Para ulama di zaman kapungkur mampu mempersatukan umat, mampu membakar semangat umat dalam menegakkan syiar agama Allah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sejarah mencatat bahwa sejak Islam berjaya dengan menaklukkan Romawi, menaklukkan Persia, bahkan menaklukkan Eropa, banyaklah orang non-muslim masuk Islam, termasuk orang-orang salib di Eropa. Baik karena sukarela kalian ikhlas masuk Islamnya, ataupun karena terpaksa masuk Islam. Hal ieu nimbulkan dendam di kaum Nasrani. Anu akhirna dendam eta dibuktikan kalayan maranehanana ngajajah Timur Tengah. Maka berkobarlah perang salib. Dina waktos harita kaum kafir membunuh orang Islam, merampas kekayaan umat Islam, pendudukna dijauhkan tina agama Islam, nya kitu deui dijauhkeun tina ajaran nabina. Pemuda-pemudina dicekok Muhammad, narkoba, minuman keras, serta dijauhkan tina sejarah kejayaan Islam. Yang ditampilkan oleh penjajah di hadapan kaum muslimin dina waktu harita adalah tokoh-tokoh kafir, tokoh-tokoh fiktif, sehingga rusaklah moral anak-anak muda ketika itu. Hancurlah kejayaan kaum muslimin, hilang keteladanan, hingga mereka umat Islam tidak kenal ataupun tidak tahu lagi kehebatan Islam. Dina keayaan anu sarupik itu, di saat umat Islam lemah, dina waktu harita berhasil dipersatukan kembali berkat inisiator panglima perang kenamaan Salahuddin Al-Ayyubi anu ngajukeun karajana nyaeta Muluk Muzaffar Abu Sa'id Al-Kukburi bin Zainuddin Ali bin Buktikin, seorang raja Irdil di negeri Irak, kangge ngayakeun perayaan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga umat Islam kembali kokoh, kuat, serta mampu ngalahkeun penjajahan musuh. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam rangka mempersatukan umat anu dilaksanakan ku Raja Mudaffar melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Syekh Al-Hafidh Ibnu Tayyah nyarioskeun dina kitabna At-Tanwir fi Maulidil Bashir An-Nadir, wa qala Sibtu Ibni Zawzi fi Mir'ati Zaman haka ba'du man khadara simatal Mudaffar fi ba'dil mawalidi annahu adda fi dhalika simat khamsata alafi ra'si gonamin sawiyin wa ashrata alafi dajajatin wa mi'ata farsin wa mi'ata alfi zubdiyatin wa salasina alfa sahnin halwa. Incu Imam Ibnu Zawzi nyaurkeun dina Mir'atuz Zaman bahwa sawareh jalmi anu pernah ngahadiran jamuan Raja Muzaffar dina sababaraha peringatan Maulid Nabi, anjeunna ngitung dina jamuan eta Maulid diantawisna nyaeta 5.000 hulu embe bakar, 10.000 hayam, 100 kuda, 100.000 roti mentega, sareng 30.000 piring kue. Kabayang ku urang sadayana umat Islam anu kumpul dina waktu peringatan Maulid Nabi anu dirayakeun ku Muluk Muzaffar waktu harita bisa kumahaeun seueurna. Dina jumlah anu seueur eta berhasil dipersatukan kembali melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan peringatan demi peringatan Maulid anu parantos dilaksanakan ku kaum muslimin di seluruh pelosok negeri
baik di masjid, di musola, di surau, di instansi, di istana sareng sajabina mampu menggugah ruhul jihad umat Islam anu aya di Nusantara, sehingga ta'diman wa takriman tercipta sebagai wujud cinta urang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berusaha meneladani anjeunana kangge mempertahankan serta ngabela agama sareng ajaranana. Margi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanes ngan saukur jadi rahmat, tapi kangge kaum muslimin anjeunana oge sebagai panutan anu wajib dicontoh, sekaligus panutan sejati dina ngarealisasikeun kataatan ka Allah Subhanahu wa taala, baik dina bersosialisasi sehari-hari, jadi bapak, jadi suami, jadi panglima perang, jadi pengusaha, begitu deui panutan seorang pemimpin negara sekaligus pemimpin umat. Allah Subhanahu wa taala ngadawuh dina Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh aya pikeun maraneh kabeh dina diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan anu sae. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.